Tanda cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasul, cek Gusti Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Urang nyata kedah nuturkeun naon anu Gusti parentahkeun ku Kangjeng Rasul. Termasuk dina naon, termasuk urang dina salat kedah sesuai salatna sesuai jeung Kangjeng Rasul. Jadi sholat teh para jamaah sadayana lain tibang salah kata orang sholat, tapi kedah diseruakeun jeung sholatna Kangjeng Rasul. Aya 10 bagian jalmi para jamaah sadayana anu teh jalmi teh nyata layak banget. Teu ditarima ku Allah sholatna. Nu tukang sholat ge aya teu ditarima apa manu teu sholat. Para jamaah sadayana. Masyaallah. والكرامة شعب القدير ولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Lagu pipayun hayurang sami-sami nyatakeun puja sareng puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi wasallam hayurang terlibatkeun ka junjungan Allah sallallahu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan dalam sadaya singking sahabat kebaikan yang Rasulullah amin ya rabbal alamin. Dina sakumaha rutinitas nyata dina walian 11. Mudah-mudahan kaos urang sadayana sentiasa ngadeukkeun diri urang ka Allah. Termasuk mudah-mudahan kurban yang terus dikurbankeun urang termasuk berupa hewan. Mudah-mudahan eta hewan masih ngajadikeun urang dikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan diangkat murid ku Tuhan Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah para jamaah sadayana dina ieu wengi nyata urang dina ngalaksanakeun 11-an berikut kurang nyata rutinitas setiap pengidikon Mungkin Selasa setiap minggu melaksanakan nyata tolak ilmu insyaallah malangkah urang kana tempat kalian mudah-mudahan sing dicatat ku Allah sing dituturkeun ku karidon Allah Subhanahu wa taala kalian mudah sakabeh dosa urang sadayana dihampura segala dosa lepas terlepasna jeung sajabina kalian mudah-mudahan sing ditampi amal ibadah urang sadayana ku Allah. Para jamaah sadayana alhamdulillah dina yongi nyata kurang mesikirnya dina bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kurang mulu dewa bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah para jamaah sadayana dina urang bulan Rabiul Awal ieu bulan nu agung insyaallah urang jadikeun tanda cinta urang ka Kangjeng Rasul kalayan urang cinta ka Gusti Allah daya sanes eta tanda cinta jalmi ka Kangjeng Rasul eta kedah ngalaksanakeun naon nu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna. Bohong lamun jelema para jamaah sadayana ngaku cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasul, tapi taradaya ibadah bohong. Eta ngaranna janji palsu. Jadi ternyata nu palsu teh lain pilkada hungkul, lain calon lurah hungkul, lain calon lurah. Lain calon lurah hungkul. Misi-misi ngaberebet, lain cinta gedenya masalah. Ternyata kurangnya gede waduh gedenya. Ternyata gening gitu urang ge gening menyebutkeun cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasul teh lobana waduh.
kumat-kumadul atau para jamaah sadayana. Masya Allah. Nah, kurang dibenahan para jamaah sadayana tanda cinta ke Allah, cinta ke Kanjeng Rasul, cek Gusti Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Urang nyata kedah nuturkeun naon anu Gusti parentahkeun ku Kanjeng Rasul. Termasuk dina naon, termasuk urang dina salat kedah sesuai salatna sesuai jeung Kanjeng Rasul. Jadi salat teh para jamaah sadayana lain tibang salah kata urang salat, tapi kedah diseruakeun jeung salatna Kanjeng Rasul. Itu tah. Nganti dia para jamaah sadayana ternyata geuning teu saeutik jelema dina salatna teh loba nu ditarima. Loba nu ditarima. Teu ditarima salatna. Itu. Mana para jamaah sadayana qala alaihi salatu wasalam asyaratun nafarin la yaqulullah salatihi. Ayat 10 bagian jalmi para jamaah sadayana anu teh jalmi teh nyata layak qulullah. Jadi diterima ku Allah salat. Nutukan salat ge aya teu diterima atau manu teu salat. Para jamaah sadayana. Masyaallah. Urang nu rajin salat teu diterima teh henteu salat urang. Urang nu rajin sedekah teu diterima teh henteu sedekah urang. Masyaallah. Mana para jamaah sadayana hiji rajulun sholliya wahidan di ghairi qiraah. Jelema para jamaah sadayana nu kahiji jelema anu teu ditarima ku Allah salatna ternyata hiji lalaki anu salat anu teu maca Fatihah. Anu teu maca Fatihah termasuk naon deui ai maca mah gampang. Ngan para jamaah sadayana urang lamun ningalikeun para jamaah sadayana ternyata lamun urang ningali kana bab-baban Fatihah dina Fatihah teh para jamaah sadayana ternyata aya syarat dina Fatihah teh kata. Jadi aya syarat. Mana syaratna? Syaratna ayat 12. Ieu urang Fatihah urang asup teh kana 12 dia kira-kira. Mun Fatihah Allah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim eta mah gampang nu kitu mah ngan syaratna asup henteu. Da urang gede kana teh kudu siap syarat atuh. Dari mah hukum ti Allah. Lain cek urang hukum ti Allah. Adapun permasalahan tarima jeung teuna eta mah atuh kumaha beres sampai takrana heula sih bener. Entah makanya nyebutkeun urusan salat mah Allah narimana takrana heula sih bener. Da urang ge nyenaon ge kedah beres heula atuh takrana. Itu bener mah tetap itu bener takrana mah benernya. Masya Allah. Ayat 12 ya. Ragukeun. Hiji at-tartibu maca Fatihah teh kedah tartib. Maksudna kumaha kedah tartib teh? Fa iza akhalla bi tartibi ma'a adami taghyiril makna lam tuji'u fa ya'iduhu murattiban litasiha qira'atahu. Lamun jelema maca Fatihah dina Fatihah teh ngaruksak naon? Ngaruksak kana makna Fatihah. Kumaha ngaruksak kana makna? Ya, dengekeun. Ngaruksak kana makna jelema alhamdulillah hak leutik jeung hak gede geus ngaruksak cacat teu ditarima salat. Urang sok kadenge tara alhamdulillah. Ari alhamdulillah mah meureun bisa, da nyebutin alhamdulillah mah gampang. Urang asal menang duit ge, asal bisnis ge alhamdulillah. Kitanya asal usaha lancar alhamdulillah. Mere geuning we, aduh. Gampang alhamdulillah mah nya. Leta mah gampang ucapkeun alhamdulillah gampang kade. Tapi terkadang dirinya urang alhamdulillah naon eta? Alhamdulillah pengkhianat. Nyebutkeun alhamdulillah teh. Coba jelema diberi rezeki ku Allah nyebutkeun
alhamdulillah ngeuna dahar sebutkeun alhamdulillah. Sawah panenna ieu subur nyebutkeun alhamdulillah. Jelema lahirna normal alhamdulillah tapi tidak sholat. Berarti kan bohong alhamdulillah. Jelema panen di sawah, begitu panen subur makmur, loba parena, nyebutkeun alhamdulillah tapi di jakat. Dari disebutkeun subur gitu. Berarti kan bangsat eta. Loba bangsat teh geuning ya. Tong duduk ka Mang Ajit ka deh. Lalu pakai deh bangsat bisa jen. Ya, Mang Pasingnya bangsat keneh. Gini gitu orang tekat ya markabe pada zaman sadana jika geuna nyebutin alhamdulillah teh alhamdulillah adi mah sehat si alhamdulillah sehat kunaon sehat teh ngeunan awak aya salat henteu eta mah bener bangsat jelema kalau Bang Oji lain ya masyaallah kita aja kalau gaji lawan geus bab kadinya masyaallah Gusti ternyata orang teh geuningan bangsat keneh batur maling motor bangsat urang ternyata bajingan alhamdulillah kiai ge geuning kiai nu boga ilmu ge bisa jadi bangsa. Setiap beuringnya ngari kitu hirup teh masyaallah. Pantes para sahabat para jamaah sadayana nalika dek salat teh ciri heula. Sahabat sakitu teh anu geus lain kira kajuhudanana kajahidanana masyaallah. Kata saupan kajahidanana nu deukeut muraqabahna sahabat Rasul. Geus dijamin ku Kanjeng Rasul aya jaminan masyaallah. Tapi waktu kenalika dek salat ciri keneh wae di bang hiji padahal mah ciri teh sieun teu ditarima salatna aya urang masyaallah aya disebut deui salat teh dek olah bae salat teh kitu masyaallah geus eta cacat dah cacat mana deh? Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun kieu alhamdulillahirabbil alamin. Cacat eta. Cacat pahili antara alif jeung ain. Cacat eta nu kitu. Berarti pa ija akhola ngaruksak kana makna. Dibalik kumaha coba. Ngaberesan deui. Asal geus itu panjang keneh kan teh lalakon dua penting kan berkulit bahas kabeh mah Jawa sadayana masyaallah gitu tuh mana deui tah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum aya sok aya kieu arrahmanir rahim make tasjid nu aya tasjidan di tasjidan jadi robat mana maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa teu make tasjid iyana dirinya robat maknana batal eta sok aya para jamaah sadana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sok aya iyyaka na'budu Gusti ngakukur ka Gusti abdi ibadah wa iyyaka nasta'in diukur ka Gusti abdi nyuhunkeun sedangkan lamun robah dirinya teu make tasdid ganti Gusti abdi teh ngagustian kana matahari robah makna batal Gusti nu boga tanggal kadu urang teh paling penting duit teh dina otak teh paling penting teh duit dina otak teh tapi ai salat ieu matakan pantes lamun salat urang perubahan jadi benahan nah itu geuning para jamaah sadayana aya deui begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta lamun urang kege siratal ladzina an'amta 'alaihim so aya nu kieu siratal ladzina an'amta 'alaihim
An'am alif nun alif berarti lain ain eta geus robah kana makna pagoyar di makna ngarobahkeun kana makna batalat salat. Dek di mana salat urang teh bade ditampilkeun entong di hadapan Allah urang ngaji di lainna. Itu can di hadapan Allah manya ngahiungna pantakan jelema teh sarusah ke dieu teh. Kabeh teh ngajeri teh ngajeri tanaw kusau ngarasakeun ibarat teh mungkin kos kieu. Ayeuna urang dibisikan ku setan, geus eta salat teh bagus asa kitu ge. Bagus lain kira. Gitu. Sing sedih mah entong ku salat, sing sedih mah batur bari motor maneh encan. Batur daang jeung daging maneh henteu. Sing sedih ka eta mah batur mah geus meuli baju maneh mah encan. Batur geus meuli sawah maneh mah encan. Kitu we terus. Dikulingkeun ku setan ngajak terus lamun dina salat mah biasana asa geus cukup wae. Tapi lamun dina duit mah teu deukeun cukup. Iblis tah nu ngabayangkeun eta teh iblis. Kena urang teh kena kajebakan teh kajebak ya. Urang hirup teh kajebak. Kajebak, Masya Allah. Sedih lamun usaha teu baca teh Masya Allah. Iraha teh bagian golanya. Bisnis teh gandah, teh rek bener bisnis teh ya. Masya Allah, Gusti, tak iya mana teh lain di masalah tentang manaki mah jeung ngacahayaan. Engke aslina kok bikin mudah ngajalankeun para jemaah sadaya. Masya Allah. Nah, gitu tah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim lamun dot tadi jenda waladdallin dawe dirinya batalan salat lomba mawatalan lomba lamun di dia seorang-seorang dicek Fatihahna lamun aya anu sah paling diberi hadiah nanti aya kelas ustad mah ontong eta mah teu kaji ustad kadi ulah ya ustad ulah ieu mah nek ecek teh ka mangkosi mah gitu aslinya gitu ambe aman hadiah teh gitu pada jamaah sadaya teh. Masya Allah Gusti dagang gitunya Masya Allah faida akhala bitartib garusak kana katartiban ubah kana makna. Nah orang teruskeun ke eta panjang lebarna lam tujiu fayu'iduhu termasuk kurang kade ya sing hati-hati kade dina salat teh tong padu wae. Kumaha maksudna sing rapih dina salat teh urang kadang-kadang aya urang-urang lembur masuk nu diharang salat teh aneh. Pan aneh-anehna jelema arbung ka 3 hari. Engke mah diharapkeun teureungan duit. Dengan duit diharapkeun kana. Di anu salat teh pahareup-hareup itu gelut. Dan aya teh urang masuk dek salat gelut itu hayang sabhar. Masyaallah. Gitu, itu tinggalin para jamaah sadana orang lamun di Madinah diharap teh diharap itu dan saya pastikan pusau aya pastikan masalah dia pada kayak kadangan gitu ya. Masyaallah Gusti dah di urang mah kadang-kadang daun ke maka aja di masjid siapkeun dia teh plastik gitu aja pakai daun pisang kana rek ngelat gitu. Masalah Gusti, dah gitu ya. Diharap salat teh kade para jamaah sadana tong ngajurung-jurung budak dosa eta teh. Dijurungkeun budak siap sia leutikna diharap teh ya. Gitu. Ngurus tunjungnya, masyaallah Gusti lagu. Lamun diharap aya intan berlian, nah kurang diberikan ka budak. Kamu tuh. Jadi inti ngaji teh supaya nyawa makna di mana pelebah aya nilaian didinya lah urang kudu dicopot. Usaha ukuran teu nyaho nilai sehingga urang hayangna ditukang we cenah tukang hayangna mah deukeut bedug. Sampai tereh balik gitu ya mereka. Itu aneh sih orang banyak. Coba sing saragut dina sabhareup teh nya sing saragut teh Jawa sadayana. Lain kira sabhareup utama ada hiji nu kadua
jajaran barisan sing lempeng. Sing lempeng. Jadi jajaran teh barisan teh sing lempeng. Kudu hidung sorangan. Gitu, hidung sorangan sing lempeng. Sing rada rapet. Gitu. Eta teh naon? Eta teh dina kasampurnaan dina berjamaah. Lamun berjamaah malengsong teu sempurna salat. Nu bahaya naon? Lamun teu sempurna berarti cacat. Gitu, kacacadan. Dosa dewe urang. Gitu. Sing hati-hati ya. Nah, berikut naon deui? Berikut lamun imam ya imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Palebah amina sing bani. Tong aya nu amin sabelah itu amin pak kira ya amin padeuri. Mang amin anu bingung aing amin palebah mana tuh? Lamun amin urang bertepatan jeung malaikat, malaikat ngaminan, urang amin. Rarontok eta jelema nu berjamaah dirinya maluragan dosa hakam. Nu jadi masalah eta dosa urang desa nu ngaminan. Mun pamin-amin parangaran urang begitu salat berjamaah, aduh aing geus kasih anu teh jadi silatihna amina aing paderi gedenya. Mung bareng gedenya raja masana masalah. Amin kade. Ima sakadaek menyebut amin, amin gitu. Itu beunang gak aya aturanana. Amin teh tos amin amin. Kudu dijaharkeun amin. Kajenting urang keur maca Fatihah ya, amin teh heula. Gitu. Masyaallah. Oke. Aya pembahasan hukum amin ya. Nah. Lumacana lamun ceran teh cumpon, robah manana, ngarobah kana ayat Fatihah tertartib maknana robah dirinya kusabab kacacadan dina maca Fatihahna fayu'idu murattiban maka lam tujji'uhu fayu'idu maka wajib mengulangi deui eta maca Fatihah. Bae urang mah gitu kumaha sia mah diksa aing gitu. Tapi ulah gadenya tanya heula aing bener teu Fatihah anu nyalakeun imam itu gimana masalah eta dodotan gitu ya. Parang-karang kade ulah raja masalah. Jadi ikir ngaji. Masya Allah. Kusabab naon cenah? Supaya balik deui tina maca Fatihahna kusabab teu cumpon, teu nyukupi, teu naon teh ngarubah kana makna, matak ngarusak kana makna eta kusabab kita balik deui teh supaya litas siha qiraatuhu supaya sah salatna. Masya Allah. Faijahala bitartib mata gimana lamun ngarubah tina tartib jeung ngaruksak kana makna batalat salatu batal salat. Batal. Pasti harus gitu ya matakan sing hati-hati. Hati-hati. Nah, hiji tah karek hiji syaratna sedangkan aya 12. Masya Allah Gusti, aduh. Masya Allah, iya tah penting gak deh. Fatihah teh penting ya. Kin orang alihkeun kana mingguan pembahasan eta. Urang lajengkeun aya jelema anu nyata nu teu ditarima ku Allah salatna hiji jelema hiji lalaki anu teu maca Fatihah. Bukan dua. Wa rajulun yusalli wa la yu'addi zakatuhu. Hiji lalaki naon nyata eta lalaki teh salat tapi eta teh henteu ngalaksanakeun zakat. Salat tapi di zakat. Si naruh kade zakatan anu nuturkeun nyawa wae nya zakat teh masyaallah. Zakat teh kade zakatan lamun urang dina pare kade untuk anu ditimbang unggul lamun pare. Jadi lamun pare ya urang boga panen pare teh urang teh geus kaimah kabeh pare teh
Pare teh ka imah ya. Baraton urang teh nya pare. Tah lamun saumpama 20 ton atapi 30 ton, 30 ton ya saumpama. 30 ton, untung 30 ton doang. Total kenana. Besing aya pare anu murag di sawah. Ayo anu murag di sawah pare. Tah, asupkeun eta di Jakarta. Cingalaur. Lamun tibang ukur anu di karungan hungkul, terus pare anu murag di Jakarta, tetep wae teh sah. Di Jakarta nih Pak. Kira-kira anu murag berapa kilo tah? Coba diterima dia, bilangnya, aduh, soal ucap kalian zakat ya oleh Jawa Sudah. Tidak, itu mah hak Allah tuh, lain hak urang, ya urang seteh, matakan pantes pare loba beritan nya. Ada disemprot dari kendaraan semprotan lagi, dek make naon di obat teh cobaan, tetep itu dijalankan agama Allah mah cek Allah mah, dah mudah cek Allah mah nyiksa teh babari, mudah cek Allah mah mudah hese tibang salah kadar tibang ukur pare mah gampang dek ngabekeun pare mah tombol di pare atuh jelema anu harga bisa langsung turun bisa langsung marat bisa itu bisa Masya Allah itunya Masya Allah urang saking syukurna pada jamaah sadayana napikeun ka ayeuna paceklik ada tadi keur hujan Masya Allah urang sababna tadi keur hujan jelema ku sabab tadi keur hujan teh ku sabab berbuat dosa cek agama mah itu katakan sok aya dari ayat lama istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara istaghfiru bertobat ke Allah wa yursilis samaa supaya diturunkan di langit teh hujan mantakan urang iya antem-anteman urang hujan teh ieu halodo panjang teh kusaha berbuat dosana para dek istighfar gitu kanyawan di mah ya percaya di mah ya kan istighfar meureun tapi teh di mah ajib mah masyaallah Gusti dah gitu istighfar aja sih istighfar aja istighfar masyaallah astagfirullahaladzim Gusti dah gitu insyaallah tanya zakatan zakatnya lamun zakat la yaqbalullah sholatuh jadi dari bapak Allah salat wa rajulun yaumuka man wa hum lahu karihun lalaki anu terima salatna lalaki anu imaman tapi eta kaum teh ari kieu Masya Allah ari kieu urang teh geuli bae ari kieu Masya Allah di ngopi kitu Masya Allah di teman-teman tong jauh ting dibahasnya tuh wa imma wa rajulun mamlukun nabi hiji lalaki nu teu ditarima salatna ku Allah mamlukun abid hiji lalaki anu boga abid eta abid nu eta abidna mabur hiji abid anu mabur teu ditarima eta salatna ku Allah wa rajulun syaribul khamri mudmanan hiji lalaki anu teu ditarima salatna ku Allah teh termasuk lalaki hiji lalaki anu minum khamr anu eta nganggerkeun kana nginum begitu beres salat nginum beres salat nginum dari tadi macam wa imratun zazwa syahitun alaiha hiji awewe ini kenapa wa imratun zawjuha sakhitun alaiha hiji awewe anu teu ditarima salatna ku Allah eta anu salakina geuleun ka eta awewe geuleun salakina hayangna dijieuk atuh Masya Allah sedih mah pasti
Masya Allah, tambah pikiran, tambah pikiran. Masya Allah, pusing ya. Gelehan salakina, kanu jadi pamajikanana. Begitu gelehan, eta awewe sholatnya teu diterima ku Allah. Gelehan Quran, dek teng ngaulaan, loba kade Masya Allah. Loba. Wa imratun salat bi ghairi khimarin. Eta lamun urang awewe sholat tapi teu make piung tetep ceritanya sholat aku tapi kosimarnya warazul nakil riba termasuk jalalakin untuk diterima sholat aku Allah ternyata nusuk ngadaan riba mesti aku bahkan dicopot sholat terus getol dan terus bahkan dicopot diterima sholat eta mah kudu rada kadehet. Masya Allah orang di Kuwait nggak bedahan aja Kuwait ya. Masya Allah Gusti. Warazulun eta mah penting bahas nanti sebelum ada lagi kami. Warazulun latanau salatu anil fahsya'i wal munkar ieu nu paling bahaya. Ieu mah pasti loba di urang oge geuning aya. Hiji lalaki anu teu ditarima salat ku Allah, jelema anu salat tapi salatna teu matak nyegah kana kagorengan jeung teu matak cegah kana zina ditarima Allah. Salat getol lalaki itu main gitu teh. Ngomong ke batur ge getol kene wae. Ini kumaha teh urang beneran. Aku Masya Allah. Eta tah urang teh matakan kudu daek ngaji teh kudu batiku bereja nasional. Geus pertanyaannya buta. Kita mah jadi tinggi soalnya geus aya ambu sopir. Pertanyaan gerhana tidak sederhana tidak. Pertanyaan. Seperti di mana sami abdi diajar para jamaah sadayana mudah-mudahan urang dina isaan di pasien ilmu manfaat. Kalian urang sadayana mudah-mudahan sing disatu ngapiankeun Allah. Kalian mudah-mudahan sing barikeun nutrisi Allah, sing pasien dikeun seueur tur barokah. Kalian mudah-mudahan sini majukan sadayana sing bobarikeun nyata dina usahana tapi mudah-mudahan urang sadayana supaya diberi Allah Subhanahu wa taala. Terutami mudah-mudahan urang sadayana sing aku murid tujuan Syekh mudah-mudahan urang di akhirat saking pertolongan syafaat Kanjeng Rasul karomah Tuhan Abdul Qadir Jailani. Hapunten para jemaah sadayana cekap wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir